Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bare sate di mana ayeuna? Alhamdulillah. Dinten ayeuna sate channel kasumpingan salah sawios artis. Anu kakoncara di Tanah Sunda. Saya sadis Kang On Bawami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Samulina. Alhamdulillah. Aktivitas enak kan? Bulan. Aktivitas. Biasa abi ngadamel lagu, ngadamel musik, atau ayo pami anu ngagawekeun dinu hajat, nyambereun kanu hajat gitu. Masyaallah, mohon. Nah, ngobrol-ngobrol perkawis ya. Mohon. Iya siap. Teh kawin tamu sabaraha eta Kang? Abi teh kirang langkung tahun salapan-salapanan lah. Salapan-salapanan lah. Sampai salapan 2000 lah. Mohon. Eta teh kawin anu enggal, anu fenomenal. Anu janten booming di Sunda nyata lagu janten begitu. Oh, eta mah jang mah 2003. Oh, 2003. 2000. Sosok kenal, sosok apa? Adi dukikeun ka ayeuna teh kawitnya naon teh nguping ngadangu kawih jang. Gitu. Nah upami di naon namina teh dihubungkeun sareng fenomena ayeuna murang kali. Kan kawih judulna teh jang gitu kan nya. Nah kumaha di dunia zaman ayeuna anu serba ruwet. Oh, mun Kumaha teh? saresna eta mah jang mah mengukur sebatan ka hiji jenis kelamin gitu Beres. terutama pameget kurang kali pamegetnya padahal eta saresna mah kanggo umum eusi nama eusi lagu teh jadi urang teh eusi jang teh kirang lagu bade murang kali bade sepuh bade istri bade pameget laku lapatnya tetep kudu kitu artina teh maksudna mah ai awalna ngawit-ngawitanna jang nyaeta abi kan kawit pun anak dua pameket tungkul misalkannya di rorombok teh pun bojonya se abi ngasuh kurang kali dua dan ngawitan teh pameket tungkul abi teh sadar pun bojonya se teh bari ngasuh kurang kali teh jang cek abi teh nyata kan oh ya ide cek abi ya lagu tak urang geus begitu eta langsung dikembangkan gitu ya jadi isina lagu jang gitu Luar biasa menjadikan ya siap Kang sibuk luar biasa. Nah, upami tadi kawih jang, upami ningali kondisi ayeuna urang kalurang gitu nya para pamuda-pamudi anu upami saur kacamata adi masa pisan gitu kan nya. Kinten-kinten kumaha tah wejangan akan supados leres-leres murang kali teh janten rumah sakit murang kali anu diharapkeun kusek-kusek mah. Kalau solusinya benernya seres nama ieu teh rada ribetnya ieu perkawisan utama. Tapi sok saos ari sanes ahlina tapi urang pecagan teh gede balernya udah. Nabongan ngadamel lagu jang teh ya. Anjing bongan patrasana ka abi kan bae mah ka mana karebbe nya. Jadi ku ayeuna ningali situasi ayeuna kan anu mahabuna maceuna HP. Ieu teh seresna mah tetep urang teh lamun nanaon ge kan aya madarat sareng aya manfaatnya. HP teh manfaatna tetep aya madaratna aya. Ya solusina kanggo ngatasi eta jadi budak teh kadang-kadang PR cuculan terutama kita sholat subuh komo kaberangan wae muga sapeting samalaman nyawa HP eta kaalaman ku pun anak di rorombok ku solusina urang nya ka budak ulah capek ulah bosen ngageuing we ulah bosen nitah gitu artosna sanes nitah ngumaha ada ngumaha piringannya dakar porsina haris nitah teh nitah sholat kita ngaji sabab da urang ge aya nitah naon ka budak kita nya kepengepean nya segala mah eta pan lain porsi maranehna mage porsi maranehna kan kudu ceria kudu nyiar ilmu jadi abi lebih ke ngarahkeun we ngaji salat eta we tugas